Assalamualaikum, hello guys Wilujeng Sumping di RPG TV Group ngalangkungan channel Udin Vetot anu mintonken kawih Sunda dina Wanda kacapi kawih. Aklung, calung jeng NU sanesna ulah hilap guys di subscribe. Hurip ki Sunda, hatur nuhun. Tresna mekar yang tidak lupakan berpaket janji bakal sauyunan tepung rempuk jajantung jeung jajantung awor jadi hiji ngaruntuy berbuah ricitna manuk jeung seorana anu malit aci oyak nadahan musik lapanan sulit sepang lempang mapan kaindah dago pakar geus nganteun kapangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan cepeja cenah cepeja dago pakar ngerekahan cepeja cenah cepeja dago pakar ganti ngaran kuring wakah ngahajak arek palakan sugan angin kuasain nepikeun sorangan pangbejakeun kaguka nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat nu parang sakerdi utamina lejen kaita reg-regan para pengunjung anu ti daerah Jatisari Ogliwan Jatisari di waktu di atas penyerangan di waktu saya mati dulu dan kasutingan di anu alhamdulillah di waktu tidak disini kaping 20 penontonnya boleh jen kaita berupa seperti anak para pedalaman boleh jen liburan di daerah wisata Lemur Awi Wangun tresna mekar yang didakopakan tuker paket janji bakal sauyunan tepung rempuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy nirbuah ricitna manuk
Jetewana angin melit api ngahariring oyak nadahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago pakar geus nganteur kapantenan dago pakar langgeng nyantelna ingetan ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ngarekahan ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ganti ngaran kuring waksa ngahaca are pangakan sukan angin waksa nepikeun sorangan pangbejakeun kakukat nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat